Tah cek aing naon koplok dengekeun ku sararia nya ari geus maju Padedi mah goblok ayeuna aing katingali ieu gara-gara Padedi nya anu naonnya bergerak teh alus cek aing ieu mah teh cek sararia mah koplok. Tah ayeuna loba narurutan jelema rek aparat naonnya pokona mah kades naonnya bupati kabeh teh ngarilu ka akhlakna Padedi teh jadi ngajalankeun tugas teh balalenar tah kudu kitu. Cek aing kudu kitu alhamdulillah goblok setelah Padedi ngajalurkeun nu balalenar teh kabeh ge loba anu ngalilu nu balenar heueuh ngan hade-hade bisi jelema loba anu teu pararuguh hade bisi runtuh ku Padedi mah goblok sia teh nya cek aing mah ayeuna ngopi we sia malah hade-hade nya ke jelema aparat pokoknya anu teu balalenar nya bisi kadengeun ku Padedi aing power euy power teh dipecat lina naon goblok tah darengekeun ku sia ngopi heula atuh cek aing ge lah ulah loba ting lieur hirup mah goblok jalankeun tugas nu balalenar sakitu teh aing mah goblok.